juragan data teh anjing keneh ya Mang Dede Rajat acan mandi ya hoyong buru-buru didongengkeun pamirsa. Eh janten pamirsa sadayana hayu atuh urang lajengkeun deui dongeng juragan darta teh. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satacan kelem urang milargan panglipur kalbu pangmeberah kana mana. Dongeng juragan darta teh lembaran anu ka 13 nya mohonnya. Mohon pamirsa caritana juragan darta teh kadieu mah beuki rame cikina cek Mang Dede Rajat mah gitu pemainna beuki nyeueuran kitu aya si Adut engkena teh aya Sumi pokona seueur we lah mun satacan eta aya peribahasa ye pamirsa sadayana janten peribahasana teh seperti kieu nya kalau kita menanam padi rumput ikut tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput padi nggak ikut tumbuh. Nah, janten gitu pemirsa sadayana aya peribahasa nanti aduh Mang Dede ye era ye pemirsa ye mun da juragan darta teh dah yang buru-buru didongengkeun mun atuh hayu urang tinggal wae lalakuna juragan darta. Aduh perjalanan menuju ka imahna juragan darta ya nu bade didongengkeun pemirsa sadayana ya. Aduh capek oge jauh itu. Hayu atuh urang teraskeun deui dongeng anu kamari katunda teh nyata judulna Juragan Darta di Kampung Cicego. Satacan urang kulem hayu atuh urang mirarian panglipur kalbu pangmeberah kana mana. Pikeun urang sadayana. Tos dugikeun ka mana cenah pamirsa sadayana dongeng anu kamari ka kantun teh? Mohon. Janten tos dugikeun ka si Rangga teh tos beberes di rumah sakitnya tos dugikeun ka palidinya nya. Mohon. Janten tos muru mulang cenah nya. Si Rangga teh jeung si Nini katut si Aki tur si Kinan teh. Jeung anu eta nganter si Aki teh nya. Tos dugikeun ka palidinya nya. Mangatuh pamirsa sadayana supados teu nyangkolong tingkana waktos. Prung Di perjalanan si Rangga ngomong kasih Nini katut ka si Kinan. Manehanana nyebutkeun cenah tah ieu obat anu tadi ti dokter obat pikeun si Kinan. Ditempot eta si Kinan teh memang heueuh cenah ai bared-bared mah aya kitu tah dina leungeunna katut tina sukuna kateuing tina naon deui wae meureunna tah bared-baredna teh. Atuh geus kitu eta si Rangga ngomong ka eta si Kinan. Buset dah. Ini nih. Soalnya begini. Itu apa tuh Nek? Jadi ini obat nih buat si Kinan nanti ya. Terus nanti kalau ada apa-apa lah telepon saya aja gitu biar nanti kalau mau ke rumah sakit lagi sama saya nanti diantar gitu. Si Kujang mah boro-boro kaboga telepon eta Kujang eta nanti incun ini teh boset masa itu anak zaman now kagak punya telepon Nek gitu eta cek si Rangga. Manehna ge menyebutkeun maknya cenah gitu
udah ke zaman now cenah zaman ayeuna teu boga telepon bener eta da sikinan mah kitu lain teh hayangeun kitu eta kujang telepon dan meureun teu bogaeun ya kagapalan nanti tuh gua lah nanti ke sini pokoknya ini kalau ini kan obat ini katanya buat seminggu ini habis gitu nanti seminggu gua kesini gitu kata cek si Rangga pada jeung manehanana teh buru-buru gitu gura-giru eta nyupiran mobil teh rada gancang ngan katingali aya nama manehna hati-hati da meureun sok sieun kawas anu geus kitu tah nabrak atawa nyerepet kanu dek nyebrang atuh jang syukur atuh aya kitu mah nya alhamdulillah pisan ai jenengan teh saha teh ujang teh atuh gua kalau dipanggil itu si Rangga gitu kek atuh eta nuhun pisan eta Rangga atunya eta tos tangang waler kitu ka Inco Aki ngan hampura we kitu ngan eta bisi eta mah meureun ke ku Aki digantian kitu tah sabaraha-barahanna mah tinggal ke badami di ditu di mah ya itulah kagak usah lah soalnya itu apalah tanggung jawab saya gitu itu kayak gitu eta cek si Rangga ai geus kitu mata teu kungsi lila ta manehna teh ku panjangna lebar eta di perjalanan manehanana ngobrol ngaler ngidul gitu teu kungsi lila nepi ka eta tempat si Aki jalma-jalma pada daratang nararanyakeun ka eta sinini jeung ka eta sikinan cenah naon anu karasa naon anu nyeri atawa naon anu kakeunaan eta ku mobil cek sinini teh henteu cenah katabrak mah gitu ngan ereka serepet gitu ngan kabur ngajeleng cenah nini kana gawir katut sikinan kan eta we cenah sikinan mah ti rada tigu kulitik meureun bare disautak saeutik cenah dina leungeun jeung sukuna kitu tah cek sinini teh jelema pada daratang tatangga-tatanggana nanyakeun jeung nempo jeung nyebutkeun alhamdulillah oge cenah eta anu rek nabrak teh tanggung jawab pamirsa sadayana cag dugikeun kadinya heula eta lalakonna si Rangga anu nganterkeun ka eta sinini jeung si Aki katut eta sikinan nepi ka imahna kacaturkeun di kampung Cicego eta si Dugle manehanana anu dititah ku Maijah ngasuh sabab sok katingali cenah aya nama si ade teh manehanana osok krungsing sabab meureunna anu jadi indung jeung bapana eueuh di imahna atuh Maijah oge tanitah deui ka si Dugle teh cenah lamun balik sakola atawa eta naon teh geus mapagas sakola teh pangasuhkeun cenah kitu ka si Dugle teh ya si Dugle oge heudak aing maklum ka anak tunungan meureunan kudu ngagugu nya ngawayahnakeun
eta dugle nante pangetakeun duglenya lamun si eta si ade lamun katingali rungsing kitu pangasuhkeun sabab beureun meunang teh inget ka nu jadi indungna jeung inget ka nu jadi bapana beureun dugle geus sababaraha poe pan ditinggalkeun sabab eta nante mamasa kedeung deui rek kantoran Mang Barna cenah kitu da cenah ayeuna mah tukang lektorna teh geus datang jeung sawareh tadi sawah teh dugle geus nante diangler kitu teuing sabaraha poe deui meureunan ke pitanureunana mah kitu ngan eta we nante pangasuhkeun kitu eta si ade teh nya yo kenela ku abdi kitu mah ai si ade mah nya ayu mah dek kantoran ke Mang Barna mah ke ditu ke sawah nya sok we kitu kan bae ke eta si ade mah ku abdi di pangasuhkeun kitu sini teh entong kudu cerik-cerik segala teh jeung ieu jeung emas teh ke dieu teh urang eta urang ulin teh ke ditu ke dieu teh kitu eta cek si dugle atuh geus kitu mah budak oge ta manehanana teh nyampeurkeun ta ka si dugle sabab meureunan heueuh manehanana eueuh batur eta di imahna teh ya teh ka dieu teh entong kudu rungsing teh ka dieu jeung emas lah urang ulin daripada eta eueuh bigawean deui eta emas tadi da geus lesapung geus ayeuna mah atuh budak teh geus kitu mah ya ka dieu ku eta ku emas digendong teh kitu eta cek si dugle atuh budak oge trekel eta kana tongongna teh nangkel ka si dugle teh daripada kamu naik pesawat kedinginan mendingan tak gendong toh enak toh mantep toh ayo kemana tak gendong ayo teh enak teh teh namun enak teh ku dugle ke dibawa ke ditu ke dieu ke pasar ke dibawa ke ditu ke sawah ku dugle ke dibawa teh tong cerik segala kitu eta cek si dugle atuh budak oge manehanana kecengiran jeung seserian kameureun ningali si dugle kawas kuda kandong eta si ade daripada kamu naik taksi kesasar mendingan tak gendong toh enak toh mantep toh ayo mau kemana tak gendong kemana-mana ayo teh ku emas teh digendong teh geus tong kudu cerik segala teh lah ayeuna mah daripada eta ayo teh entong cerik segala teh kitu eta cek si dugle bari jeung manehanana terus ngagagandong ka eta si ade tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana enak tahu where are you going ayo teh ka dieu teh terus teh entong cerik teh atuh budak oge bener ta manehanana teh darling seserian terus where do you go I go together you darling tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana enak dong mantep dong daripada kamu naik ojek kesasar mendingan tak gendong toh enak toh mantep toh ayo kemana tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana enak tahu where are you going okay I am back
Ayo deh. gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak dong, mantep dong, daripada kamu naik busway kesasar, mendingan tak gendong toh, enak toh, mantep toh. Ayo mau kemana deh? Tak gendong kemana-mana, tak gendong. Atuh geus kitu mah eta katingali si Dugle anu keur manehanana ngagagandong ka eta si Ade Maijah nerojol bari jeung gogorowan ka eta si Dugle. Dek, kela dek itu dek Maijah dek gogorowan kayaknya dek aya naon cenah kayak sekedapnya dek. Aduh aing mah teh nama kajeng gogorowan segala. Iya pan abdi keur ngasuh. Lain eta Dugle. Iya teh pan mate rek kanteran itu ka Mang Barna ka sawah gitu. Eta asuh we heula si Ade mah nya. Kitu eta cek Maijah. Atuh si Dugle oke cenah enji gue atuh cenah rek kanteran mah gitu. Kan we cenah si Ade mah diasuh ku abdi cenah cek si Dugle teh. Atuh geus kitu mah eta Maijah ngagandong kana naon anu geus disiapkeunna katingali ayeuna mah tarada loba da cenah meureunna da katingali di sawah teh ayeuna mah aya tukang lektor gitu tah. Atuh geus kitu mah eta Maijah kenceling init ka sawah geus teu katingali ayeuna mata Maijah manehanana ingkud-ingkudan sabab beureunan sok mineng di ubaran sukuna teh. Di perjalanan Maijah manehanana henteu loba lamunan teu loba pikiran sabab naon anu geus dipake kahayang dina dirina geus panjang lebar ngobrol jeung Mang Barna teh. Yen cenah kitu yen kitu ngan pada eta cenah Maijah manehna rada mikir sabab lamun manehna ngahiji eta ngarujuk sok sieun cenah geus kolot boga anak kitu tah. Cek Mang Barna teh cenah tong sieun sagala cenah aya anak mah keneh cenah urus keduaan. Tekung silila eta Maijah nepi ka eta sawah katingali tah Mang Barna teh manehanana di sawah teh macul teh bari jeung cilang-cileung sabab geus sakitu beurangna cenah can aya wae anu naon teh anu nganteran. Tukang lektor mah manehanana anteng we tah digawena teu loba culang-cileung sabab manehanana mah geus genah jeung pernah meureunnan jeung pamikiranana cenah da digawena diborong jeung aing ngalektor mah. Ngan eta katingali tah Mang Barna manehna teh maculna teh bari jeung culang-cileung teh gitu tah nunungguan meureun anu nganteuran.
Alah, nakamana tak hijah teh wayah kieu can katingali tangan teran sakieu beurangna ditutungwan teh tadi teh ieu geus karasa kieu ya aduh. Nah, eta kitunan teh ka sakola heula kitu nganterkeun heula eta anak si juragan gitu. Ieu geus asa teu pararuguh kieu asa geus aya gok-gokkeun we kita tah hijah teh. Kitu eta cek Mang Barna. Atuh teh kungsi lila tah anu ku manehanana keur dipikiran teh majah datang. Alah, itu geningan. Eta, hijah. Iya buruk hadiah. Naon teh, ya kuring geus nununguan teh tadi. Geus naon teh? Hayang minum. Atuh ieu sok atueureun heula geus eta hayang nginum mah. Eta bar. Kitu eta cek Maijah. Bari jeung Maijah oge gogoroan tah kana anu keur nyupiran lektor teh. Tapi anu nyupiran rektor teh manehna teu eureun, da meureun gandeng ku mesin. Da eta moal kadengin jah eta pan nanti gandeng ku mesin diesel na meureun eta mah. Keun eta heula embar heula we eta jah nanti kuring heula ye geus teu kuat eta entah yang minum. Heuh matak atuh ai ka sawah teh mekel eta nginum. Nya ieu ge lain teu mekel ngan geus beak atuh panas sakieu menterangna tah jah. Kitu eta cek Mang Barna. Bari jeung Mang Barna diuk tina galeng. Maijah oge manehna bari jeung diuk tina galeng tah jeung hareup ka Mang Barna. Empek atuh eta gara eta heula nginum heula naon heula tuang heula teu anguran oge. Ieu tuang mah da kuring mah lencan lapar kitu kan ieu we nanti halap-hap nyeta. Bari jeung kitu eta Mang Barna katingali tah beak meureun aya kana 3 gelas mah. Si cai teh. Sabaraha poeun deui eta. Etanana teh macul jeung edanna teh eta bar nganglerna teh Nya sigana 3 poe deui mah aya sigana mah 3 poe deui mah anggeus meureunan da manehna geus aya eta kana 4 poena kitu. Kitu eta cek Mang Barna. Alah, eta jah urang teh inget-inget kanu geus jeung ieu aduh jah meni asa kumahanya nanti ieu dibarengan ku musik anu siga kieu ieu bar eta bar teh jah asa inget-inget kanu lawas-lawas ka tukang. Heueuh sidik kadege kuring ge heueuh inget-inget kanu geus ka tukang. Eta kumaha tah jah lamun urang ieu iindiaan ieu di sawah. Naon iindiaan? Heueuh urang iindiaan. Kitu eta cek Mang Barna. Manehanana nyebutkeun urang iindiaan cenah. Atuh geus kitu mah Maijah oge manehanana bari jeung rada embung-embung oge meureunan bar kos teh eling sagala. Atuh jah keun we atuh urang teh mungpeung anu geus 50 tahun atuh urang teh henteu ieu. Kitu eta cek Mang Barna nyebutkeun cenah urang iindiaan. Atuh Maijah oge tah manehanana bari jeung nguniang nangtung da meureun inget kan geus lawas ka tukang.
Geus kitu mah teu eta Maijah ditungtun ku Mang Barna. Atuh geus kitu mah manehanana we eta anclup ka tengah sawah katinggalina teh di Indiaan. Lamun cek urang mah dangsa beureunan. Belenyeng ka ditu belenyeng ka dieu. Miarsa sadayana. Aduh, ya tukang dongeng na ge ya yang seuri ya. Keun antep heula Mang Barna keur Indiaan. Ulah diganggu. Mang Barna anu bari jeung katingali manehanana nyepeng leungeunna leungeun Maijah bari jeung leungeunna ge nyepeng kana cangkengna. Pon kitu oge tah. Maijah nyepeng leungeun Mang Barna bari nyepeng kana cangkengna. Atuh jelema anu aya di tempat-tempatan oge tah. Anu keur macul teh ngilu tah Indiaan manehna teh. Kitu ka dieu. Tukang lektor oke manehna bari jeung cicing tah ningalikeun kalakuan eta Maijah jeung Mang Barna. Katingali eta sawah anu meunang ngangler ku lektor ledeg deui dipake Indiaan ku Mang Barna anu sakitu lilana. Waktu anu geus sakitu lilana Maijah jeung Mang Barna manehanana ngagebeg sabab waktu anu sakitu lilana katingali sawah anu geus meunang ngangler teh ledeg ku manehanana dipake Indiaan. Halah Ijah, astagfirullahaladzim, urang jah ieu non teh kapohoan kalah ka urang teh Indiaan Ijah. Ieu sawah anu geus meunang ngangler sakitu etana luisna ieu ku urang jadi eta deui non teh ledeg deui Kitu eta cek Mang Barna. halah Nyata sidekan kuring ge poho eta Bar. Nyata kala-kala eta da embar atuh ribut. Ukur eta oge mah gejong nanti ngajaki Indiaan sagala da kumaha ieu geus lamun geus kieu ieu sawah da teh kudu di eta deui kudu diangler deui. Kitu cek eta Maijah. Manehanana bari jeung ngepeskeun leungeun Mang Barna. Pan kitu oge eta Mang Barna. Manehanana bari jeung ngepeskeun leungeun eta Maijah. Pamirsa sadayana Mang Ijah jeung Maijah jeung Mang Barna anu geus mang puluh-puluh tahun teu panggih sono meureunnan manehanana teh sabab ngandenge lagu-lagu anu lagu India manehanana hilang tina kasadaranana.
atuh geus kitu mah Maijah jeung Mang Barna manehna silih salahkeun cenah ada embar cenah nyebutkeun ka jeung hayang Indian sagala sabab reuwas ningali sawah anu nangangler ledeg deui ku manehanana. Pamirsa sadayana, Maijah jeung Mang Barna manehanana anu keur silih salahkeun bari jeung katingali ngarata-rata deui eta sawah ku sukuna. Sabab sawah anu arek dipake deuk ditanuran teh ledeg urut maranehanana iindiaan. Cag pamirsa sadayana, denden heula dihaneulem sieum tunda dihanjuang siang lalakon eta Mang Barna. Kacaturkeun Juragan Darta manehanana anu geus nepi ka eta patempatan. Bener we tageningan datang ka ditu teh manehanana anu jadi babaturanana teh geus nungguan. Cenah atuh hayu cenah urang jadikeun eta kebon teh sabab anu jadi babaturanana hayang nyen produksi anyar eta enteh. Atuh Juragan Darta oge manehanana henteu ngaulah-ulah sabab enteh anu manehanana teh atawa kebon enteh anu manehanana erek dibeuli ngan cenah eta nu meh peda hargana encan mah kabeh duka tah teuing sabaraha-baraha nama teuing sabaraha miliar-miliar nama kitu eta dina lalakonna. Cek babaturanna teh cenah lamun bisnis ieu hasil atawa jadi kakara cenah eta kukuring erek dipunahan. Ngan mudah-mudahan we cenah naon anu erek dijieun teh atau erek dipake perusahaan teh bener-bener ngajadi. Sangkan jalma-jalma barokah pagawean kitu eta cek babaturan Juragan Darta. Atuh Juragan Darta oge manehna ngucapkeun alhamdulillah. Kacaturkeun panjang lebar tah harita teh manehanana ngobrol tepikeun ka transaksi sagala. Yen cenah nyebutkeun satengahna heula rek dibayar eta enteh teh kelamun hasil dina usahana kakara erek dipunahan. Cek Juragan Darta oge cenah deal cenah kitu. Henteu lila tina obrolan eta naon anu geus diobrolkeun ku Juragan Darta anu jadi babaturanana oge ngomong cenah engke we cenah duit nama bisa ditransfer cenah moal ayeuna atawa kana cek. Cek Juragan Darta oge cenah mangga atuh cenah rek diasupkeun kana cek mah atawa rek ditransfer mah atuh geus kitu mah eta anu jadi babaturanana Juragan Darta oge manehna balik ka imahna.
Juragan Darta anu biasa sok ngobrol di eta patempatan atau di eta kebon teh. Manehanana empo tak pagawe-pagawena. Jadi katingali ta manehanana teh di eta patempatan teh. Kerja rongjo di garawe. Eker jongjon eta Juragan Darta manehanana dipila anu sok biasa didatangan ku manehanana. Katingali ta si Manulang manehanana naon anu disasahatkeun cenah mobil teh kudu loba bersihna tibatan kotor. Tekung sirila eta tekung sirila dina waktu harita Juragan Darta manehanana anu keur katingali ngelepus udud. Bari jeung katingali tadi asongan ku cai kopi ku pagawenan waya di tepat-tepatan. Tekung silila terojol aya anu nyebutkeun punten assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Saha? Oh, nya punten ya. Abdi nepangkeun Mang Dede. Oh. Di mana eta Mang Dede teh? Abdi ti ditu di lemur. Oh sok atuh eta diuk di dinya. Duh, atur nuhun pisan eta Juragan. Rek aya naon? Duh. Ieu nu salaras nama abdi teh. Juragan nya ku isin-isin oge eta abdi teh. Punten we. Nyata Oh aya naon? Sok geura eta geura ngomong. kieu Juragan abdi teh. Nyata abdi teh gaduh perjogi Juragan mamanawian gitunya. Eta ka Juragan teh. Abdi teh Juragan nyata di bumi teh gaduh perjogi gitu. Oh rek naon aya pergi rek naon? Sok tong hararese. Tong era-era da eueuh sasaha. Nyata abdi teh Juragan bade namut artos gitu Juragan. Nyem duit. Mohon Juragan. Heula, yo minjem duit tepuku-puku. Gampang ai masalah duit malin ku weungan. Saha kitu eta ai Mang Dede teh saha? Da kuring wa kakara panggih. Eta Juragan abdi teh pan tukang dongeng teh ya. Oh jadi maneh tukang dongeng teh? Oh kakara panggih jeung kuring. Teu kenalkeun atuh ieu kuring. Eta Juragan Darta. Mohon di terang Juragan eta nya Juragan Darta gitu. Syukur ai nyaho mah. Lain di mana eta maneh teh, Dek? Di ditu abdi mah di itu Singapura abdi mah. Alah, jauh geuning. Kurang jauh. Di luar negeri atuh meureun. Gitu eta cek Juragan Darta. Sabab meureun manehanana teh nyebutkeun aya di Singapura mah di luar negeri. Sanes Juragan Singapura teh itu nanti kampung Singapura. Oh, sugan teh di Singapura. Jadi kampung Singapura gitu. Mohon Juragan. Keur naon make jeung nginjem duit sagala. Nyata Juragan abdi teh gaduh perjogi gitu.
sabaraha dek pinjamna eta duit nya upami aya mah abdi teh 30 tenapi 40 we juragan 40 naon 40 juta juragan alah sia sugan teh sa 500 atau 200 gitu gede-gede teuing kena naon naon juragan abdi teh da eta gaduh priyogi gitu oh gampang gitulah ngan tak kudu puguh heula kudu nyaho heula da kuring oge teu puguh-puguh mah jol golosor mere nginjem duit keder kabur gitu moal juragan mal kabur pan abdi mah tukang dongeng gitu bisi kabur gitu ninggalkeun kuring ke tukang dongengna ke kabur gitu cek juragan Darta cenah nyebutkeun sok sieun kabur cenah tukang dongengna cenah gitu tah moal juragan moal kabur gitu pan juragan ku abdi dipangdongengkeun ke anu eta anu sae pisan gampang eta jauh-jauh ka dieu deui maneh nutur-nutur monda abdi teh kitu nguping gitu juragan abdi teh nguping ti itu ti si Dugle gitu cenah saurna teh ka ditu cenah ka kebon teh gitu matak abdi teh da ka dieu we langsung gitu da perjogi pisan engke we atuh di ditu di lemur da di dieu mah kuring pan keur keperluan jebaningan gitu cek eta juragan Darta aduh mun atuh juragan nuhun pisannya ai kitu mah ke dinten naon atuh abdi ke ka teu juragan oke da kuring ge ai balik ka ditu mah ka kampung Cicego mah ting iraha nyeta can puguh can tangtu ngan ke pokona tungguan we ai sabulan mah gitu duh lami teuing atuh juragan pokona ke kukuring dikabaran we gitu eta cek juragan Darta manehanana ge bari jeung mikir tah sok sieun ditipu meureunan ku si Mang Dede teh tah atawa sok sieun teu kabayar gitu tah manehanana ieu jelema kakarek panggih geus diginjem duit deui ai teh dibere karunya ai dibere sok sieun kabur deui gitu eta cek juragan Darta jeung jero hatena atuh Mang Dede oge manehanana bari jeung ongko-ongkoan tah bari jeung ngusek-ngusek leungeun diadukeun kitu tah manehanana bari jeung nggerentas tah dina jero hatena oge cenah mudah-mudahan we cenah juragan Darta teh nyaaheun atau karunyaeun cenah ka kuring gitu dibere nginjem eta duit teh gitu eta cek Mang Dede pokoknya mah kieu lah aya namanya tong loba pipikiran oke lamun kuring balik ka lemur samperkeun sabab ai di dieu mah kuring keur barang gawe gitu tah teuing iraha-iraha nama kuring balik ka lembur teh ngan anu jelas-jelas mah kuring bakal balik gitu tangke didinya tanyakeun we ka si Dugle di ditu di lembur dan kuring geus balik encan gitu geus balik encan gitu sabab ai kuring di dieu mah moal bisa mere kaiji kuringna keur boga pagawean kadua kuringna masih keneh loba jug-jugeun gitu mohon atuh ai kitu mah juragan haturun pisan juragan abdi satacan agenya kitu we nya mohon atuh juragan assalamualaikum waalaikumsalam kampuranya eta kerongkos aya teu gaduh juragan iya tuh ya bisi eta mah bisi eueuh mah jeung sae eta ka dieuna kitu
nyalira juragan heuh keur ongkos atuh geus kitu mah eta juragan Darta kolosor manehanana bae we cenah hitung-hitung sirkoh teu ka Mang Dede cenah ari teu keur ongkos balik cenah karunya cenah manehna bisi leumpang. Gusti anu agung kasaha mulang kalima kamana balikna sukma duh indung anu ngandung aduh bapa nu ngayuga. Atuh geus kitu mah eta Mang Dede anu jauh-jauh rek nginjem duit ka Juragan Darta. Manehna teh teu hasil cenah sabab Juragan Darta teh keur barang gawe jeung loba jug-jugeun. Engke we cenah di imah cenah di lembur gitu rek nginjem duit mah. Cenah kitu tah. Atuh geus kitu mah katingal eta Mang Dede manehna ngontoyong bari jeung Init. Karunyanya jauh-jauh ka dieu manehanana heuda ai lain teu karunya dikuring oge ka manehanana ngan heuda ai keur barang gawe mah teu puguh deui jeung loba jug-jugeun teh geus di dieu teh rek ka ditu deuk nempo sawah deui kitu eta ceuk Juragan Darta bari jeung manehanana nguniang nyamperkeun ka eta si Manulang. Manulang paling oge urang di dieu teh sapoe ayeuna mah ngenong we tah isukan isuk-isuk urang-urang ka ditu urang ka sakalian ka Karawang sebab di Karawang teh cenah lagu pipaningeun gitu kuring dek bari nempo sawah nu di ditu di Karawang jadi poe ayeuna mah heuh ngenong we gitu di dieu. Yalah itu Juragan, bagaimana itu Juragan, urusannya sudah selesai belum itu? Geus tadi ge jadi kuring geus panggih gitu jeung babaturan teh kitu manehna teh yen ngajak bisnis yen teh anu kuring teh cenah rek dibeli gitu kayak manehna dek nyin produksi nu anyar gitu teh teh. Ya terima kasih Juragan lah, alhamdulillah kalau begitu. Mudah-mudahan saja Juragan itu lancar. Alhamdulillah amin eta dugle. Lamun geus eta bersih mobilna dek istirahat heula da itu ai geus adik makan mah itu Manulang geus disiapkeun di ditu geus aya kege istirahat we ayeuna mah bisi capek geus eta mah geus bersihan mobil mah jeung kuring oge da erek istirahat heula gitu. Kitu eta cek Juragan Darta. Bari jeung manehanana Init deui ka eta pila.
kacaturkeun dina waktu eta teh waktu isuk-isuk. Isuk-isuk anu sakitu tirisna jeung dibarengan ku ricitna eta manuk. Si Manulang manehanana anu katingali tah jaketna bajuna oge katinggalina teh 3 rangkep. Kos kaki oge katingali tah manehanana tepikeun ka sigana mah 4 teuing 3 tah. Sabab di eta tempatan tirisna bener-bener. Lah, betul ini. Saya benar-benar nggak betah kalau di sini terus. Semalam saya itu nggak bisa tidur. Dinginnya bukan main. Bagaimana ini orang ini di sini bisa kirasan begini? Gitu, eta cek si Manulang. Bari jeung katingali manehanana teh di bulan sirahna ge teuing tah teuing ku baju teuing ku naon tah teuing ku ciput. Pokona mah katingali we lah manehna teh dina bajuna teh naon teh merekis meureunna baju jeung calanana sababaraha rangkep. Ini juragan, kita kan mau terus ke sana, mau terus ke Kerawang itu, mau nengok itu kan sawah. Bagaimana jadi sekarang enggak itu juragan? Oh nya jadi. Ngadeta teh sok atuh siap-siap kada bisa anu tinggalin kata Manulang. Eta naon teh barang-barangna asup-asupkeun kana mobil. Jeung nanti kada kuring ge geus ieu nanti geus siap-siap jeung eta adah tariris kieu geuningan Manulang sikana kuring ge mah betah di dieu mah lamun tepikeun ka sababaraha poe. Betul juragan, dinginnya bukan main juragan. Itu perasaan dulu ini saya ke sini enggak terlalu dingin begini. Teuing eta ti asa tiris pisan. Kitu eta cek Juragan Darta. Atuh geus kitu mah tah kenceling we eta si Manulang teh manehanana. Non teh neangan barang-barangna bisa anu katingaleun. Baju jeung pakaian oke tak katingali ku manehanana jeung kantong gancang diasupkeun. Pun kitu oge manehanana nempoan eta kanalakeun Juragan Darta ku manehanana diitung heuh cenah bener cenah aya cenah ieu 2 cenah nu hiji mah da beureun dipake eta ku Juragan Darta teh. Tekung silila eta Juragan Darta manehanana pamitan ka eta nu aya di patempatan. Teman-teman. Nu biasa tah jalma-jalma anu di dinya ge maranehanana nyebutkeun mangga cenah. Nah cenah sakedap-sakedap teuing atuh cenah Juragan aya di ieu patempatan teh. Juragan Darta teh cenah masih kena aya pigawieun jeung jurusan tanggal 28 Oktober ka mana teh sininya cenah teh ngilu. wala tamekena wasta do aikena masto kotat solen namon tawa si Neng teh cenah keur aya kaambak kitu matak teu ngilu kitu cek Juragan Darta teh. Eta Pak eta Bu abdi dek angkat teula ngan eta we nya teh maaf we kitu panguruskeun kitu ieu pila atawa tempat ieu ulah tepikeun ka lamun aya nu bocor aya naon kitu pangomikeun terus cai-caina tempo kontrol gitu. Eta kuring erek indit kaditu sebab adek aya deui
pigawieun kitu rek ka Karawang kuring teh nama sakalian kitu rek nempo sawah anu di ditu kitu eta cek Juragan Darta bari jeung manehanana nyamperkeun ta ka si ibuna ge nu aya di tukang teuing meureunnan manehanana mere duit teuing naon tah ka si ibu nu aya di tukang teh da sok biasa eta Juragan Darta teh manehanana sok salam tempel gitu tah sareng eta ai gaji mah menta we ka ditu ka sekretaris nu aya di ditunya biasa we kitu nganta ieu mah ieu berarti kuring eta Pak keur naon teh keur meuli udud ieu mah ieu keur naon we keur pangabutuh meuli kopi tah ieu nya nuhun atuh cenah juragan cenah kitu tah eta kuring erek inditnya ayeuna rek miang ka ditu rek balik deka ditu heula deka Karawang heula mohon atuh cenah atuh geus kitu mah eta Juragan Darta oge ngaleos bari jeung dituturkeun ta ku eta si bapak teh anu sok nungguan pila teh manah eta manulang urang eta mumpung isuk keneh kitu eta cek Juragan Darta atuh geus kitu mah gerung we eta mobil teh manehanana ini tiata patempatan teka caturkeun di perjalanan eta Juragan Darta manehanana geus nepi ka sawah nu aya di kota Karawang tuh tingali itu manulang sawahna geus kararoneng tuh geus teh pibuateun teuing tating sabaraha sigana mah samingguan deui bata manulang ieu sawah teh dibuatna teh tah anu kuring teh ti dieu tepikeun kapal badi tutungtung nu itu eta manulang lumayan aya mah manulang aya kemajuan kota Karawang teh di ieu teh tina kasenian kabudayaanna geus maju ayeuna mah mata kuring oge betah dalam mun boga duit mah hayang nyieun imah di dieu teh jadi sekarang ini juragan mau kemana ini ayeuna mah urang nepungan we kan sok ieu nyawah ieu sawah ieu nun teh anu sok ngurus sawah ieu ka ditu ka imahna kana eta istirahat di ditu bari jeung urang tanyakeun kitu iraha ieuna dibuatna kitu eta cek Juragan Darta Karawang kandang makalang ngawangun sakala bidang Karawang kota Karawang berjuang gagah bertentang pamirsa sadayana Mang Dede sanes kirang sono cenanya cag dugikeun ka dieu heula lalakon eta Juragan Darta manehanana anu geus nepi ka pasawahan nu aya di Karawang nuduh-nuduhkeun ka eta si Dugle oge cenah ti dieu cenah tepikeun ka ditu cenah eta sawah nu kuring teh cag dugikeun ka palihnya heula dongeng Juragan Darta sanes kirang sono pamirsa sadayana mung waktos anu teus teu nyakapan deui Mang Dede ngaturkeun nuhun pisan amit munur amit mungkur per mios.
atuh lalakona juragan dartatenya mohon Mang Dede ya sabarakan saya pemirsa sanes kirang sono ya mung waktosna nu tos teh kapan deui mun atuh pemirsa sadayana ngahaturkeun nuhun pisan ka sadayana anu tos ngiring ngarojong kana acara dongeng ieu janten anu pribahasa seperti tadi teh pemirsa sadayana nyata pribahasana teh kalau kita menanam padi ikut tumbuh. Kalau kita menanam rumput padi enggak tumbuh. Janten kitu pemirsa sadayana pribahasana teh. Mohon atuh pemirsa sadayana aturkeun nuhun pisan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios.